Tepang deui sareng Kuramas, kumpulan carita Pamas. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tepang deui di Kuramas episode ke-7. Sejanepangkeun wastapun Muhammad Zainul Sidki ti Entragan 2024. Ayeuna Jaen baris ngaguar ngeunaan pangalaman salami janten Ais Pangampih Kabinet Wirasena Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda Universitas Pajajaran. Ayeuna Jaen teu nyalira di sarengan sareng Kang Dian oge Ceu Alia. Ku kituna hayu urang wanohan heula sareng anjeunna. Mangga Kang, tiasa wanohan heula Kang. Siap, hatur nuhun. Sajenepangkeun wastapun Dian Fahri simkuring ti Intragan 2022 sareng alhamdulillah kapapancenan sareng keamanahan janten pupuhu paguyuban mahasiswa sastra Sunda. Sampurasun sadayana sajanepangkeun wastapun Alia Siti Aisyah simkuring oge ti Intragan 2022 di dieu di tahun ieu kaleresan kapapancenan janten sulur pupuhu Ais Pangampih Pamas Kabinet Wirasena. Hois, alhamdulillahnya. Kumaha satacana kabarna Akang Cici? Alhamdulillah. Saya Pangesto Zain alhamdulillah. Samulihna Kang Zain kumaha? Alhamdulillah saya Kang. Atur nuhun pami saya mah Zain. Nah, Kang, jantan kan ieu teh tos termin K2 sareng nyaketan kana pamungkas kitu nya dina Kabinet Wirasena ieu. Tah, sataacana ieu kanggo Akang pribadi sareng Cece kumaha sih perasaana kitu ayeuna teh di Ais Pangampih teh tos nepi ka pamungkas kanggo termin K2 ieu gitu. Kumaha cing perasaan Akang sareng Cece? Mun hatur nuhun Zain. Kanggo leres Ais Pangampih ayeuna nuju termin 2 sareng sakrab digi pamungkaskeun ieu teh. Alhamdulillah simkuring pribadi ngaraos reueus di Barung Kura Sabingah geuningan simkuring tiasa mungkaskeun sareng ngokolakeun naon-naon anu janten program-program ti Ais Pangampih. Sareng simkuring oge ngaraos bingah yen simkuring tiasa gitu dina ngokolakeun di awit simkuring ngajabat janten pupuhu dugi ka ayeuna bade lekasan Kang Jaen. Simkuring ngaraos reueus sareng bingah gitu. Oke. Ti Cece Kirang langkung saminya kawas anu dicaraosin ku Kang Dian tapi sama aya rasa sakedik sieun gitu nya kabinet arurang teh tos masihan anu saya teu acan sih gitu kan ka barudakna oge ka Pamas gitu. Terus salah tos bade rada jongjon oge nya mung kantun salit deui urang tiasa leres-leres jongjon gitu. Tapi anu pasti nama reueus pisan ka sadaya anu aya di Ais Pangampih. Tah tapi nepi ka ayeuna kitu. Naon sih tantangan anu sakirana berat pisan gitu salami kapangurusan? Alhamdulillah. Sok. Mun tangtos dina hiji kapengurusan aya tantangan pangintinya tantangan anu dipayunan tapi sok sanes kitu urang kedah tiasa mayunan sareng ngarengsekeun panginten. Salami di Ais Pangampih tantangan anu numutkeun simkuring abot pangintennya di mana ekspektasi simkuring kapungkur waktos ngajabat janten pupuh Ais Pangampih teh memang ageng jeung seueur ngeunaan Pamas teh. Nanging simkuring ngaragap diri sorangan yang memang ekspektasi eta ngan saukur jang diri pribadian kuring gitu. Teu naonnya henteu ninggal bahwa di sapangkeureun abdi teh aya bawahan-bawahan gitu aya hanapan-hanapan anu pancena janten kabir atanapi janten staff di Ais Pangampih. Tah anu tantangan anu panghaesana simkuring mah kumaha sangkan ekspektasi simkuring bisa nepi ka barudak jeung deui ekspektasi simkuring bisa dilarapkeun ku barudak. Tapi tantanganana memang nalika abotna teh teu sadayana sapagodos antawis rencana-rencana simkuring sareng ka barudak nanging anapun kitu tangtos aya sababaraha memang rencana-rencana simkuring anu parantos dilaksanakeun ku barudak. Simkuring ngaraos leueus gitu ku barudak sadayana staff oge pupuhu sareng wong seluruh pupuhu biro anu parantos ngalarapkeun atanapi
nuntaskeun naon-naon anu sadayana anu direncanakeun ku sasarengan kitu panginten Kang Zain. Janten teu nyalira gitu nya kanggo nyang hareupan tantangan teh gitu dibantu sareng anu handap-handapana gitu nepi ka anggota-anggota sejen anu sanesna gitu. Leres pisan Kang Zain da panginten dina hiji organisasi sanes naonnya sanes mung nyalira nya. Tapi di lebet organisasi aya sababaraha jalmi anu sasarengan gitu pikeun ngahontal impenan ku bebarengan gitu. Tah mawi sanes sim kuring nyalira hungkul gitu dia pangampih teh tapi aya di sapangkeureun abdi teh aya barudak, aya pupuhu sareng seluruh pupuhu biro sareng staf-staf sim kuring gitu. Tah ayeuna cobi ka Alia. Ayeuna mah naonnya hiji tantangan sareng kumaha kanggo nyang hareupan tantangan eta. Hiji tantangan Mohon. nya. Anu paling inget we gitu dugi ka ayeuna. Pamiti abi panginten ti internal merenya Mohon. internal organisasina gitu. Biasana anu paling naonnya semua orang semua organisasi mungkinnya ngaraosan semangat gitu. Tah semangat ti semua elemen semua SDM nate kan kadang sok turun naiknya janten eta teh salah sama menumutkan abi mah hiji tantangan anu bener-bener berat lah gitu karena urang teh kudu ngahirupkeun deui semangat sadayana gitu kan supaya si proker-proker atanapi naon-naon eta teh kalaksana gitu kan. Eta sih lebih ka naonnya semangat nu turun naik gitu. Terus tapi balik deh gitu ke arurangna. Tapi amun misalnya orang aina nyang harapan eta ku hoream, ku eta kan pastina moal iyanya moal terpecahkan gitu sih tantangan eta. Tapi alhamdulillah geuningan lamun misalnya di jurung mah gitu kan sadaya barudak oge tiasa lah semangat deui gitu kan dugi ka kagiatan-kagiatan teh kalaksana gitu. Terus numutkeun abi mah sakumaha beratna harungan boh hal-halang kitunya dina ngalaksanakeun hiji pancen atanapi kagiatan eta teh mun misalnya orang gawe babarengan pasti bakal naonnya kapecahkeun gitu eta halangan sareng harungan teh gitu. Oke, leres pisannya janten non rupi tantanganna gitu pasti bisa di sang harapan lamun orang sasarengan gitunya. Sabab salah naonnya dina organisasi teh henteu nyalira. Pasti aya nu namina kerjasama gitu, gawe bareng gitu. Tah, tadi mengenaan tantangan. Pami urang ngageser deui gitu nya kan pasti dina tantangan lamun urang bisa nyang hareupan hiji tantangan pasti aya prestasi atanapi hasil anu di hontal gitu. Nah, kinten-kintenna salami satahun ieu Akang sareng Cece mimpin Pamas Ais Pangampih gitu. Naon sih prestasi anu dihontal salami satahun kapengker? Sip, hatur nuhun Jen. Di sagedengeun tantangan teh tangtos aya hasil anu nyieun hate urang jeung deui anu nyieun organisasi ieu maju kitu nya. Sim kuring tiasa nyebatkeun prestasi kumargi ieu memang janten cita-cita sim kuring naon tah kinten-kintena program-program gawe sim kuring salami di Ais Pangampih kalaksana sadayana Jen. Teu sadayana tapi hampir 80% lah kalaksana gitu program-program gawe. Yoge mangrupa hasil-hasil kreativitas oge hasil gawe bareng sauyunan antawis wadia balad Pamas sinareng ti Ais Pangampihna gitu panginten Zen. Eta panginten hiji prestasi anu numutkeun sim kuring agung pisan gitu. Sadayana staff oge Ais Pangampih tiasa ngarealisasikeun program-program gawena Kang Zen gitu. Pamiti Calia. Sami sih, mun di chat mah duain gitu. Ais. Reaction 2. Tah, terus kan tadi teh tos ngeunaan prestasi gitu nya. Lamun kapengker deui gitu. Naon sih anu hoyong dihontal? Sain kan pami ieu mah kan program gawe teh tos disusun gitu nya. Nah,
pas nalika aina jalan program gawe eta lamun dikapengkerkeun deui naon sih nu hoyong direncanakeun kanggo diayakeun deui di Pamas gitu. Anu tacan aya hoyong diayakeun di Pamas. Anu tacan aya yang diayakeun. Panginten seueur saresna mah kalebet panginten tadi saur simkuringnya ekspektasi simkuring ka Pamas teh memang seueur kahoyong simkuring Pamas di dieu janten wadah atanapi janten nyemuhun hiji wadah kanggo mahasiswana pikeun motekar dina widangna sewang-sewangan gitu. Tapi di Pamas oge ayeuna memang aya wadah-wadahna. Tah kahoyong simkuring dina wadah ieu bisa mangfaat ka belarea khususna ka masyarakat gitu. Sabudeureun panginten sabudeureun Jatinangor nya umumna mah ka masyarakat Sunda gitu. Dina mangfaat ieu teh nah bisa jadi hiji pangabdian anu ageung ti budak Pamas ka masyarakat gitu. Panginten supados eksistensi Pamas teh tiasa naik lah gitu di khususnya di Sunda gitu. Ti Cialia doain deui henteu. Pamiti abi kemudian mah lebih ka kawas proker atau tapi nya aya lah kitunya program gitunya. Tah pamiti abi mah ieu pangintennya ieu wios kan naon ge teu kedah nu teu acan aya kedah aya gitu wios kan. Pamiti abi mah mun misalnya kedah balik deui ka tukang gitu, balik deui ka nya nu satacan abi hoyong naonnya segala nu aya di Pamas teh langkung sistematis deui, langkung naonnya sumangatna teh langkung deui gitu supados sataun teh karaosna teh padet jeung emang berkesan pisan gitu di setiap hate barudak wirasena ieu gitu. Jadi lamun misalnya nya gitu abi hoyong eta sih paling supaya naonnya nya seru we gitu. Organisasi itu teu ukur naonnya cacapean proker hungkul gitu, tapi emang minat apa ekspektasi teh bener-bener tercapai gitu. Tapi kumaha lamun aya nu nyarioskeun cenah ge organisasi teh ngan ukur formalitas hungkul tah Kang. Kumaha tanggapan ti Akang? Formalitas maksudnya formalitas kumaha Zen? Jantan mung ukur birokrasi, kegiatan gitu. Tos kegiatan atos uih teu aya interaksi anu leuwih jero atanapi pendekatan gitu tah. Ya. Seueurna teh nu nganggap organisasi ngan kitu wungkul, formalitas wungkul gitu. Nya. Tah panginten keur urang-urangeun mah kitunya mahasiswa atanapi akademisi kampus ningali atanapi sudut pandang ka organisasi teh dengan saukur samet kadinya gitu formalitas aya sababaraha jeung aya hal-hal anu kudu dicangking saenggeus urang ngiluan organisasi. Jadi ulangan saukur formalitas sungkul gitu. Yen balik deui ka naonnya ka organisasi sorangan eta nu cek batur mah mengasah skill jeung nu eta teh kudu beunang gitu ku urang-urang. Jadi ngan ulangan saukur formalitas asal lebar waktu, asal lebar tenaga lamun urang ngan saukur formalitas sungkul di organisasi. Kitu Zen panginten. Berarti nya tapi da kumanya aya meureunannya hiji individu mah gitu anu ngan kabawakeun atanapi hoyong katingali sae padahal manehna teh ngiring organisasi eta teh mung hoyong ngiring we gitu. Henteu aya naonnya, henteu aya kahoyong kanggo ngahontal hiji hasil tah gitu. Tangtos dina beungketan organisasi teu sahate jeung satujuan kabeh. Dina lebetna anjeunna daftar janten pengurus inti atanapi pengurus di organisasi eta sorangan oge panginten teu boga niatan anu hade kabeh. Tangtos aya niatan pribadi oge aya niatan anu sanesna. Tah eta mah panginten wih di ka pribadina masing-masing. Niatna ka organisasi, niatna ka ngiringan ka organisasi teh bade nanaonan eta mah eueuh di ka pribadina masing-masing. Ananging kitu panginten urang geuingkeun heula kitu nya yen dina organisasi teh laingan samet ukur urang pipilueun
ngalengan samet orang ngilu ngaran hungkul, tapi dina organisasi kudu benang naonnya mun ceuk paribasa Sunda mah laukna herang caina herang laukna beunang gitu tibalik abdi Jen gitu. Tah kitu Jen panginten, tapi da eta mah wih di kapribadi masing-masing panginten da naonnya hak milih hirup mah ku pribadina masing-masing. Jen Lianti eta kan pasti aya oge momen-momen gitunya sasarengan, momen-momen bener-bener orang teh di sarengan-sareng anu anggota nu sanes gitu. Tah aya teu nya kira-kira akang momen di mana orang teh moal bisa mohokeun hiji momen gitu. teu calih heula. Sok dicali heula. Sasa tadi teh abi hoyong ngalawalar tadi. Tapi wes. sesuai deh. Momen anu moal tiasa dihilap gitu nya. Mohon. Salami kamari kapangurusan. Namanya seueur sih salaras nama gitu. Karena pami abi mah jalmina teh kumanya ningal tina ente ukur tina kacamata anu lega gitu. Tapi maksudnya kayak hal-hal saalit naon oge lamun misalnya orang mayunana ngalakonana ku cara naonnya ikhlas sareng daria mah eta teh bakal jadi momen anu moal dipikah hilap ku urang gitu. Tah ya bingung ya tapi lamun misalnya Seueur teuing nya momennya. gitu. Etanya. Unggalnya di mana masa abi di Pamas gitu khususnya di kabinet Wirasena eta bakal jadi momen anu moal terlupakan gitu. Entah eta pahitna amisna gitu. Tapi abi paling resep lamun misalnya tos ngumpul janten ngumpul teh teu sabira hungkul tapi mun aya naon teh lawungan atanapi gempungan sadaya saaisen misal gitu teh eta resep sih karena nya babarengan gitu meskipun meskipun benten-benten biro gitu kan tapi lamun misalnya dina hiji kagiatan anu ngumpul sadayana mah langkung karaos lah gitu ya nate dalit nate Gitu. Ti akang kumaha? Pamiti abdi mah momen anu moal kahilapkeun naon cing Jen? Sim kuring dia udah gue ku barudak. Waduh. Kang Dian di mana kumaha? abi nyungkeun tawisan eta momen sim kuring anu moal kahilapkeun eta resepna di udah gue barudak teu di mana-mana Kang Dian di mana yang nyungkeun tawisan abdi jadi artis famous pisannya abdi ya tah eta Terus dikan ku sanes ku naonnya ku anggota Ais wungkulnya tinu sanes oge ti 24 ti 23 pangintennya. Jadi geuning abdi teh dipika butuh gitu. Tawisan abdi gitu dipika butuh teh. Tah salian teh eta seueur Jen anu cek sim kuring mah pi nonya berkesan pisan jeung deui moal dihilapkeun gitu. Contohna wae naonnya Caalya. Sim kuring tiasa naonnya tiasa masihan wadah ka barudak jeung di abdi reueus lamun ningali barudak malotekar dina ngajalankeun program-program abdi. Eta kalintang pisan reueus pisan jeung keur sim kuring jeung di lores pisan tadi saur Caalya dina pait jeung amisna organisasi atanapi ais pangampi kabinet Wirasena ayeuna eta duanana moal dihilapkeun ku abdi. Eta ge sadayana berkesan saur abdi. Da panginten ari hade-hadena jelema mah upama nyieun pangalamanana jadi ilmu. Tah nu mawi dina paitna dina amisna ku sim kuring dijieun ilmu. Jeung di moal dihilapkeun. Eta Kang Zen. Tapi emang sataacana akang teh aya niatan hoyong janten pupuhu Pamas atau napi aya rojongan tinu sanes gitu. Gimana Tangtosna panginten anu utamina mah ti diri pribadi heula sim kuring pangintennya ningal naonnya ieu Pamas teh panginten potensial pikeun nonnya nyepikeun mahasiswa pikeun abdi pribadi gitu. Nu kaduana memang aya sababaraha rojongan jeung di ieu rojongan anu nyieun sim kuring buleud hate kanggo janten pupuhu gitu. Tah jadi dua hal anu teu bisa dipisahkeun niat jeung rojongan. Eta panginten Kang Zaid. Terus pertanyaanna naha sareng Caalya? Alah.
Nah sareng Ca Alia panginten dasim kuring oge panginten ngajantenkeun Ca Alia dan seluruh pupuh teh henteu sa maneanya tangtosna aya naon nya riset atanapi ningal heula ka sang tukang atanapi latar belakang Ca Alia gitu. Tah ningal abdi Ca Alia mah kapungkur yen Ca Alia kantos janten seluruh pupuh OSIS oge. Oh, yes. Eta Tanuawi sigana ieu cocok deh kita. Cocok pisan yeuh sigana. Langsung klarifikasi ya. Langsung klarifikasi tapi Kemasok. Padahal abi aya nu ngajakan maju bareng. Oh, yes. Kumaha tah? Teu oge sih pokoknya mah ya ada ayahnya pokoknya mah sababaraha orang lah gitu. Terus abi ngaraos lebar we gitu karena emang ti SMP tos ngiringan organisasi gitunya asal lebar mun misalnya di kuliah tengah lajengkeun gitu. Terus nya aya momen aya kasempetanana gitu janten nya kunaon teu maju lah gitu bareng gitu. Tapi nya abi janten wakilna gitu janten sulurna gitu. Oke, masyaallah. ceritakeun moal Jen. Kumaha ya perjalanan Perjalanan. gitu, Kang. Salasna kapungkur teh abi memang janten naonnya janten sanes incaran atunya janten Dicirian gitu dicirian kan. betul. Oh sih bakal jadi pupuh pamas. Oke, orang jadi pupuh pamas tapi jeung saya aya hiji momen Ca Alia teh ngaguruan abi. Eta teh pas bade pencalonan atau Pas bade pencalonan, pas bade pencalonannya jauh kene nya pas pencalonan nya pas pencalonan ngaguran abi nyalah abi teh masih kana bingung salasna saya pe partneran abdi gitu tah kalaresan Ca Alia nyarios ka abdi kumahana tah tidinya teh kagambar gitu jeung kagambar jeung kaimpleng kumaha pi ka hareupeunana tah dugi ka ayeuna alhamdulillah Ca Alia janten partner abi gitu saya alhamdulillahnya janten waduh perjalananna menarik pisan ya jeung rame ya rame pisan kumaha lamun dijadikeun carpon Kang boleh Zen ya PR-nya kanggo 24 tah anu sok ngadamel carpon gitu nya Sigana mah bakal sabukueun. waduh dijadikan novel tah tapi kan ayeuna teh tos bade aya nu enggal dieu Kang tah kira-kira ku Akang hoyongna kanggo anu neraskeun Akang teh anu samodel sapertos kumaha gitu ada sim kuring mah teu muluk-muluknya hayang nu kumaha mah enggak bade nu kumaha oge tapi kedah naonnya kedah pupuh pamas kapayuna kedah janten mun cek bahasa Indonesia mah pendobrak jeung ke inisiator gitu tah. Sim kuring mah teu muluk-muluk pupuh pamas yang nu kumaha oge tapi kedah tiasa ngarangkul wadia balad pamas jeung ngarangkul naon anu aya di pamas kedah janten ngahiji guyub sauyunan eta harapan-harapan sim kuring mah kanggo pupuh pamas salajengna panenten. So, Oke. Mun ti abi mah paling nitip kanggo salajengna kitu nya anu kapangurusan salajengna piara naon wae hal-hal anu sae di pamas gitu. Teras piceun anu awona eta hungkul sih. tah alhamdulillahnya berarti emang kedah ngagaduhan nonnya pamadegan pangintennya kanggo pupuh salajengna supaya tiasa janten wadah deui kanggo sadaya bala dua dia pamas gitunya. Terus ayeuna teh kan tos bade pemilihan oge gitunya Kang. Tos bade demis oge mun bahasa ieu mah. Tah harapan kanggo aisna nyalira sareng kanggo sadaya balad wadia pamas naon tah Kang harapan kanggo kapayuna. Tangtos aya harapan mah ageng Jen. Ngeunaan pamas, ngeunaan wadia balad pamas kapayuna. Atuh pamudah-mudahan pangintennya ais pangampih di salajengna oge wadia balad pamas salajengna tiasa ngamalkeun oge tiasa ngamanfaatkeun wadah-wadah anu aya gitu Jen. Jadi sing jadi naonnya urang selaku kaum akademisi Sunda kudu jadi bener-bener ngahirup kumbuhkeun organisasi jeung deui berdampak ka masyarakat gitu Zen. Panginten ti abdi mah ditambahan ku Ca Alia apa enten? Nanya pamiti abi nya sih leres tadi nu berdampak karena
numutkeun abi mah tadi sim kuring ada abi gitu ya. Aduh, kayak numutkeun abi mah anu pang saya nate orang teh tiasa bermanfaat gitu kan, manfaat kanggo anu sanesna eta gitu kan. Terus kanggo pamas mugia langkung punjul gitu nya, boh di imah gitu, boh di saluarena gitu. Ka wadia balat pamasna oge mugia langkung nanjeur deui, langkung guyup gitu. Pokoknya mah nu pasti harapan mah pasti nage sae nya gitu. Nu sae kanggo pamas kapayuna. Oh, mohon kumaha Kang? Pangintennya harapan sim kuring kapayuna panginten naon anu parantos di naonnya istilahna mah dipelakeun pangintennya ku abdi atau nepi ku pengurus pamas anu sata acana pangintennya umat dipiara oge mugia dina dipelakeunna eta kahadean teh sing ngahasil jadi buah gitu. Jeung deui dina naonnya dina kahadean anu geus diwangun ku hese capek teh gitunya pamudah-mudahan tiasa diteraskeun. Keun nya anu goreng mah nya goreng jeung dipiceun gitu. Tapi anu hade anu sakirana geus diwangun ku hese capek mah mangga urang teraskeun sasarengan gitu. Nya dipupuk teras-terasan. Mohon laras pisannya. Janten gitunya inti namanya pamas teh kedah tiasa ngagaduhan rasa kanggo ngabdi kanggo masyarakat gitunya utamina anu aya di sabudeureun Unpad heula gitu. Terus oge pesan nama anu hadena dicandak dilajengkeun gitu diteraskeun anu awana mah keun we kanggo diperbaiki kanggo jadi pengalaman gitu. Alhamdulillah pangintennya ayeuna tos di penghujung patarosan gitu. Patarosan anu pamungkas kumaha harapan Akang kanggo kan tadi mah kanggo ai sareng anu sanesna gitu nya ieu mah kanggo entragan anu enggal anu nembe lebet ieu gitu kan soalnya kan abi teh ti entragan 2024 harita pisan pas mabim pas osjur gitu ningali pamas teh tiasa ya janten wadah pikeun urang 2024 tapi kadang mah aya nu ngadamel urang teh ragu kanggo naonnya kanggo ngiring ilubiung gitu sabab meureunnan aya batas tina wah imah sareng acik asa kirang kumaha tah abi teh alim gitunya jayan teh alim aya 2024 anu ngagaduhan pemikiran gitu tah kumaha pesen sareng harapan Akang kanggo entragan anu enggal nyata entragan 2024. Siap Jen. Jen surhatnya. Sakedik Kang. Panginten nya harapan sim kuring ka entragan anu panganomna mah pangintennya nu bungsu ya, nu bungsu di Pamas. Ulah jadi naonnya di Pamas teh ulah jadi ngan saukur urang kuliah, urang ngan saukur nganggeuskeun tugas-tugas ngan sager kuliah pulang sebenarnya aya paribasa cek barak aya mah kupu-kupu. Tah ulah samat kadinya gitu tapi guar leuwih jero naon mangpaat jeung di naon potensi anu aya dina diri sorangan. Jeung deui lamun parantos ngaguar potensi urang pribadi pek tingali impleng di Pamas aya naon nu sakirana luyu jeung potensi urang. Tah Pamas teh wadah jang hidup sadayana kanggo naon kanggo mekarkeun pangabisa urang, soft skill oge kitu nya. Tah ulah kajurung kurasa sieun, ulah kajurung kurasa ego urang mambung-bung tapi coba jang untuk naonnya cobaan lah gitunya santana mah ku coba gitunya ku nyobaan da engkege ari rasa ngeunah rasa nyaman mah bakal aya karasa ditungtung. Jadi ulah aya beranggapan ulah naonnya justifikasi lah cigana urang teu cocok cigana urang teu nyaman aya di posisi eta tapi lamun urang geus anjrup ka posisi eta mah buat teuing nya nyaman atau kumaha tah hadena mah ulah kajurung ku sieun ulah kajurung ku era pek cobaan anu sakirana bakal mangpaat ka diri pribadi gitu Jan. Ti alianya kumaha ya? Ti abi sapertos nama merenya unggal mahasiswa anyar anu nembean ngalakonan kehidupan kuliahan pasti ngaraos kitu nya da abi oge kantos gitu
Nanging abi menitip gitunya ka ai 2024 sadayana nya tadi gitu deui ka ulah ningal pamas ieu atanapi kahirupan kuliah ieu teh dina hiji sisi hungkul gitu. Tapi sok anggo kacamatana tingali ka sedetail detailna gitunya explore naon wae nu aya di pamas teh gitu. Dugi ka urang teh naonnya mendakan titik ternyaman orang gitu. Terus tapi tetap kudu naonnya ka ajek oge gitunya karena pamadegan orang sorangan gitu ulah kabawa ku sakaba-kaba oge gitu. Tapi titip pisan explore pokoknya kita bakal seru mun orang tos nge-explore naonnya pamas ieu gitu. Pasti bakal mendakan serupi-rupi hal anu bakal jadi momen berkesan tadi. Alhamdulillah, masya Allah. Semangat atau juga Kang. Alhamdulillah hatur nuhun pisan Akang Cece nya tah kade omat nitip kanggo 2024 sing ajeg dina pamadegan, sing tiasa explore pamas, oge sing soson-soson sing daria. Hatur nuhun pisan Akang Cece atas waktosna. Mugia naon ta rupi anu tadi diobrolkeun tiasa manfaat kanggo diri jen pribadi oge kanggo sadaya anu nonton pamirsa di laungan YouTube gitu nya. Hatur nuhun pisan Akang Cece. Tepang di sareng Kuramas episode salajengna. Kuramas kumpulan carita pamas. Dadah hatur nuhun.